tong sok nempoan profil batur. Ayo we ditempoan meuni kepo dibulak-balik nyekrol video kaluhur ka handap jiga anu sok ngelek wae. Ayo we ditempoan meuni penasaran. Denge kusianya aing edek disebut tante-tante, aing dek disebut ibu-ibu, aing disebut geus kolot ge keun bae ya. Aing mah umur kolot tapi jiwa aing mah tetep muda ya. Seleranya juga muda ya, dengekeun. Edek sia resep, edek sia teu resep, bodo amat lain urusan aingnya. Dadah. Nu nguruskeun hirup aing jeung nasib aing mah cukup nu maha kawasa we. Cik atuh sungut sia mah tong pipilweun. Besi diwawalan ku aing. Kaladageun. Ari ngomong ka batur dulur. Ari ngomong ka batur turunan. Yes. Waduh, ieu mana dulur, mana turunan ieu, mana saudara teh ieu. Tempo lebaran mah unggah-unggah acan, bari jeung sataun sakali. Boro arah nganggap dulur ieu, aya nu kitu mah. Nganggap nage nganggap batur we. Oke tempo nganggap dulur na teh lamun hajat ngawinkeun, lamun nyundatan asya kakara ngondang nganggap dulur. Ngomong gering mah yeuh ngabejaan hayang diberek amplop. Dengekeun sia ontohon. Pan ku aing geus dibejaan asya ari milih awewe sia teh ulah anu geulis. Percuma asya geulis ge ari alewong mah. Ayeuna geulis. Bos asbak wadah hiji ari batangna loba sia mah cus ka dieu cos ka dieu ah paduli we geulis. Pilih mah ye nu biasa-biasa we anu masih kene ngariut mun bisa mah anu masih kene balem. Percuma geulis ge si ari alewok mah ye balewol da moal di arah geulisna dan yangan pamajikan mah anu alus mah nu piinungeun heureut dodageun. Sia nu ngamimitian, sia nu ngarasa jadi korban. Giliran ku aing diimbangi, merasa tersakiti. Ari sia cager, paladageun. Dengekeun besti, di lemur aing mah selain boga ilmu buat baeut teu pararubuh, sok aya ilmu deui anu nuding tanpa bukti. Jeung nginjem tara daek mulangkeun deui. Bener teu? Paladageun. Yeuh, ari anu jauh mah merena sataun sakali ge meuni diagul-agul, meuni seungit alabatan kembang melati. Coba anu deukeut padahal apoe anu tara kaliwat deuk ngeunah jeung nu teu ngeunah toleh kadahar. Ya eueuh hargaan ieu. Alabatan tai. Nah, ari mitoha urusan wae rumah tangga anak. Incu teka urus majarkeun salah inungna. Salaki teka urus majarkeun nu salah pamajikanna. Tah ayeuna deuk nanya lamun pamajikanna nu teka urus saha nu salah. Paladageun. Yeuh. Sabau-bauna beuleum tarasa sanajan kumaneh dituruban nepikeun ka budi ge angger ka ambe. Begitu juga kelakuan maneh satukangan aing yeuh sanajan disumput-sumput ge bakal kapanggih. Paladageun. Yeuh eueuh deui makhluk di dunia anu pangsarakah-sarakah mah iwati jelema. Naon ieu? Geus dahar hayang udud, geus udud hayang ngopi. Ayeuna geus ngopi, jorojoy hayang ngising. Tungtungna mah nglepus bari ngising di WC. Sungut di dadalan, dihadap diporojolkeun. Tah kitu ieu, eueuh sebeuna jadi manusia mah. Adak pantes disebut sarakah oge. Baladageun. Boro arah nambahan duit resiko. Hirup oge nitah ngirit. Nyeun anak meni gesit. Tempo dititah ngala duit meni hese indit. Sok aya paribasa loba anak loba rejeki. Da baheula mah cukup kudahar. Yeuh nyeun anak zaman ayeuna mah kudu boga modal keur sakola. Otak ulah gesit. Nyeun anak nu gesit mah kudu neangan duit. Paladageun.